الله على نعمه الكاملة والصلاة والسلام على سيدنا محمد ذي الأوصاف الكاملة وعلى آله وصحبه الذين نالوا الدرجات العليا بالسبق في نصرة الملة. أما بعد. Para guru, para kesepuhan, jamaah pengawasan rahimakumullah. Puja, puji, syukur selalu orang panjatkan ke Allah anu Maha Ghafur. Shalawat sinareng salam mugi salamina dicurakeun ka baginda urang sadaya yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para keluargana, para sahabatna, serta ka para pengikutna anu setia sampai akhir zaman. Jamaah pengawasan rahimakumullah. Alhamdulillah dina dangetan ayeuna urang tiasa patepang deui dina raraga diajar ngaji. Anu mudah-mudahan ngajina urang dibere kemudahan kegampangan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Anu mana hancana masih kede dina surat Al-Waqi'ah. Ayeuna ngawitan dina ayat anu ka 41. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Mangga urang kawitan. Allahumma ftah lana hikmata wa anshur alaina rahmata wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Rabbighfirli wa liwalidayya
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Fi samumin wa hamim. Wa dhillim min yahmum. La baridin wala karim. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim. Wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim. Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an. Mangga ayeuna urang tingali hurufna panjang pendekna hiji-hiji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Wa ashab panjangna dua harakat tangarana mad martabah ya tamat asli sarwa baik. Wa ashabus alif lam tapi alif lamna tadi baca tangarana alna asyamsiyah. Wa ashabus shin. Wa ashabus shimamim nayali panjangna dua harakat tangarana mad shimalima macana diteruskan sanajan di luhurna tanda waqaf na lam alif berarti lal waqfun daya waqaf didinya makana macana lanjutkan baik. Wa ashabus shimali ma mim nayali panterus santos kitu karepna ngarepan alif anu beda kalimatna eta ngaranna mad jaizmun
fasil ma as sodai bae as ha he dai bae ha panjangna dua harakat eta sarua segata di ngaranna mad ashabu sarua aya alif lam tadi baca datang ngaranna asyam shin dai ba shin shimal mim na alifan shimal eta ngaranna mad jaiz mun mad arid lis ari nu tadi mamacana diwasolkeun wa ashabu shimali ma tanu eta mamad tobe karena diwasolkeun ari nu ieu mapan waqaf shimal bisa dua bisa opat bisa genep na eta mah eta ngaranna mad arid lis fi pena ya panjang dua harakat eta ngaranna mad fi samumim layawuan sarwa bae mantabai samumiu tanwin je ngarepan rupa eta ngaranna idgham begon wa wa hamim siga tadi eta ngaranna mad arid lis wa zil zod wa zilim tanwin je ngarepan rupa mim eta ngaranna idgham begon wa zillim nun pangar panurupi ya sarwa sigata di ngaranna idgham begon ha mum sarwa mad ari disukun la mantabe dua harakat ba sarwa baridiu la baridiu tanwin je ngarepan rupa idgham begon ngaranna wala matabe sarwa siga tadi karimat arid li sukun in gunakeun macana innahum ka mim ngarepan huruf kaf idzar ngaranna innahum ka matabe sarwa dua harakat mu sarwa dua harakat qalqala ngaranna qabla zal ieu madal gede titikan dibacana kudu za qabla za matabe sarwa zalika rafin mad arid disukun waka dua harakat sarwa sigata di ngaranna mad tabai ka mu sarwa mad tabai keneh yusir sod sir wa kanu yusir ulah yusir mun yusir masim imma sod yusir wa kanu yusir dua harakat mentobai sarwa yusiruna alal ain alal lam alifna dibaca jelas karena al qamariyah alal hi nun pangarepan huruf sa eta ngaranna ikhfa alal hinsi sa hinsil al qamariyah ain azim tasida sadaqallahul azim ulang sadaqallahul adim. Nah, lamun sadaqallahul adim salah atau astaghfirullahal adim zon astaghfirullahal azim zim ya astamun urang sok wiridan ka salat tiga sarua astaghfirullahal azim zo lain astaghfirullahal azim atau astagfirullah lain astaghfiru rukna paseru ya astaghfiru saya memohon ampun artinya dan astaghfiru supaya astaghfirullah hal azim dan astaghfiru alal hinsil azim sarua mad ari sukun siga tadi panjang nabi sarua bisa opat yang bisa genap harakat ayeuna urang kana arti kana kandungan kana tafsiranana
Wa ashabus shimali ma ashabus shimal wallahu a'lamu bimuradi bidzalik. Mingguan kamari-kamariana urang tos ngabahas tentang jelma-jelma anu bakal asup ka surga nyaeta golongan kahiji nya sabikun wasabikun teh anu kadua golongan kanan anu katilu ayeuna nyaeta wa ashabus shimali ma ashabus shimal jeung golongan kiri alangkah sangsarana jelma-jelma anu asup kana golongan anu kiri anu kitabna bakal dibikeun kana sebelah kiri na fi samum eta aya dina kaayaan dina angin anu panas ae firihin mutamfinin yataharraku min janibin ila janibin faida syammal insanu minhu yabsudu qalbuhu bisababil afinati wa yuqattilul insan. Tegasna aya dina angin anu sangat bau bacin nya panas deui anu niup ka dieu ka ditu maka tatkala ngambeuk saha jelma tina eta udara tina eta angin maka yabsudu qalbuhu maka bakal rusak hatena bisa babil afinati kalawan sebab sangat-sangat bacin panasna eta udara nu dihirup wa yuqattilul insan jeung bisa maehkeun eta si udara si oksigen sinon tadi teh angin kana jelma nu ngahirupna terusna deui wa hamim kaayaan anginna nya panas nya bacin nya bau jeung deui aema inharin caina panas kabina-bina wa hadza isyaratun bil adna ilal a'la ieu teh nuduhkeun nya mere isyarah bil adna ilal a'la ikayaan anu panghandapna sampai ka luhurna panghandapna caina panas alabatan di luhurna awang-awangna angina kayana teu naon nya panasnya bau bacin ciga racun diinup sampai ka lamun dihirup hatena rusak terusna deui atuh sampai bisa maehkeun ta eta kayaan jalma anu golongan kiri pal hawa'u wal ma'u anfaul asya fid dunya maka ari kayaan awang-awang jeung cai teh eta anu paling bermanfaat nya segala perkara nu aya di dunia pan urang lamun cicing kayaan udarana segar caina ngeunah pan betah coba kumaha lamun kayaan udarana nya panas nya baringsang nya barau terusna deui nya caina nya teu ngeunah nya panas jasa ulakeun panas jasa hese cai bege jelema parindah komo ieu mah caina aya panas alabatana naon nah ieu teh nuduhkeun isyarah bahwa ditempatkan di tempat anu sangat-sangat hina sangat-sangat moal nyieun betah fahawauhum alladzi habu alaihim samumun wa ma'uhum alladzi yastaghisuna bihi hamim maka kayaan awang-awangna kayaan angina eta si golongan kiri tadi teh anu niup kana eta golongan kiri eta teh mengandung racun terusna deui caina anu dipake eta teh sangat panas maka fama dhannuka binarihim allati hiya indana aharu wa kaifa haluhum ma'a aharil asya terus maka kumaha pendapat anjeun kumaha pikiran anjeun mengenai eta seuneuna nya atuh kain udarana panas caina panas atuh komo meureun caina mah cek urang anu munggu urang mah etanya di dunia atuh pastina mah seuneuna leuwih panas terus wa kaifa haluhum ma ahadil asya terus urang dipikirkan kumaha coba eta kayaanana
serta nya aya di posisi di kayaan serta anu leuwih panas-panasna perkara nya lamun kurang dipikirkeun kabina-bina jasa wa dhillim yahmum jeung ieu-ieu tina awan anu hideung ae min dukhoni jahannam aswad tegasna di luhurna awana tina asep neraka jahanam anu hideung. Nah, tadi tanuna geus panas, cuaina panas alabatan, oksigena kaayaan, cuacana kaayaan, awang-awangna panas baringsangnya bacinnya bau. Awan nage awan hitam, nya nyaeta asep ti neraka jahanam anu hideung. La baridi wala karim henteu ngademkeun henteu nyujukeun jeung teu ngeunaheun atunya puguh teu ngeunaheun urang bae lamun panas saeutik baringsang amat nya kan omo ieu mah panasna alabatan ay la baridin yutlabu zillu li bardihi waladzi karomatin qad a'adda lil julusi fihi wa hibdin anil qadirati tegasna henteu ngademkeun di mana lamun ngarakna urang neangan ieu-ieu eta mah kan pasti hayang ngademkeun tiga urang panas di tengah jalan pan urang neang ieu-ieu kuduna mah kitu kan neang ieu-ieu eta pasti nama urang jeung ngademkeun tapi ieu mah ieu-ieu nage boro-boro ngademkeun ieu-ieu nage panas terus nade waladzi karomatin atun teu ngeunaheun deui pokona mah lamun dipikir-pikir alabatan baringsang di dunia Qada dalil julusi fihi wa haidin al qadirati nya eta disiapkeun pikeun nah diuk di dinya pikeun ngajaga tina kotoran cek urang mah tapi komoning deuk kumaha ngajakeun tina kotoran awana bagian model kitu caina model kitu nya tah oleh karena itu urang ulah sampai wasup kadinya kunaon eta si golongan kiri bisa kadinya nah innahum kanu qabla dzalika mutsrafin sanyana si golongan kiri tadi teh eta aya si golongan kiri teh satacan anu tadi teh aya qabla suil adabi fid dunya mutsrafin tegas nama satacan gorengna siksa eta di dunya na teh mutsrafin senang-senang di dunyana malah senang-senang bae batur mah ngaji ieu mah malah nongkrong senang-senang bari ngopi ieu mah batur mah salat ibadah malah nongkrong bari nyekel HP eta senang-senang ngaranna nya jadi mudah-mudahan urang mah ulah sampai kitu ay munaimina bi anwa inni ami walam yashkuruha tegasna mah tuh dijelaskeun ku Syekh Nawawi senang-senang kalawan rupa-rupa kanikmatan jeung tunyukuran kana eta nikmat nya bersenang-senang atuh kalawan rupa-rupa kanikmatan anu eta mah nya bari ngaroko bari ngopi bari huhaha bari nonton TV bari segala macam pokona tek-tek bengek lah terus nadi teh disukuran nikmat maka bakal tadi teh ya disiapkeun model kitu kayanana wa kanu yusiruna lal hingzil azim jeung aya si golongan kiri tadi eta mayengkeun kabeh mayengkeun kana naon kana migawe dosa anu gede aya kanu fid dunya yadimuna ala dzambil azim allazi huwa syirku tegas nama aya eta si golongan kiri di dunyana eta ngamayengkeun kana ngalakonan dosa anu gede naon dosa anu gede nyaeta nyekutukeun Allah syirik teh ngaranna tah mudah-mudahan urang sadayana ulah sampai ngasaan kadinya ulah sampai kitab urang dibikeun ka kiri urang ulah sampai kaya engke di akhirat urang caina panas jasa alabatan timah anu dipanaskeun ulah sampai kaayaan cuaca na angina eta bau bacin panas baringsang jeung ulah sampai iuhan urang ke awan-awan hideung tina asepna seuneun neraka. Nah, jadi umun urang endung dikadinyakeun maka urang kudu asup kana golongan anu kanan ulah sampai bersenang-senang terus sampai mohokeun syukur ka Allah.
Syukur eta dijelasan ku guru urangnya. Ya, orang selain berterima kasih juga menjalankan anggota badan orang di jalan nu diridhoi ku Allah, di jalan anu diparentah ku agama. Syukur-syukur doang alhamdulillah atuh kitu doang budak leutik bisa. Nah, oleh karena itu tanda syukur orang atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah ke orang nyata di antarana urang ngajalankeun parentah Allah nyata di antawisna ieu ngaji. Mudah-mudahan manfaatna bila kata-kata nu salah yang kendema seni maklum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.